Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Kirawan Ci Hanet moyan Suci jeung Ramdan karek pating kulisik tinu sarena. Poe eta mah Suci teu sahur da teu kuat hudangna basa janari teh. Ramdan oge tibra teu lilir-lilir acan sarena teh da sanajan karek umur 10 tahun oge. Ramdan mah tamat wae puasana nepi ka dur magrib. Malah kukitu nama leuwih ti nu dewasa lamun pas waktu magrib teh hari batur mah barukana teh estu sajabaning ti sangu teh pan dahareun nu sajena oge estu teu karurang. Sedengkeun Ramdan mah tiba ngadahar-dahareun saaya-aya wae. Malah mindeng bukana teh ku dahareun meunang hasil mulungan ti buruan tetanggana atawa ukur ku nginum ciherang hungkul. Ari Suci anu masih keneh lungleng sirahna maksaakeun hudang barang red ka adina masih keneh gegebra dina luhureun launanana. Hati Suci pohara ngaresna adina nepi ka sarena teh meuni teu kakaraban sangu atawa dahareun saremeh-remeh acan ti poe kamari. Ku alatan manehna teu ku henteu kalah namru awakna asal laleuleus jeung sirahna anu asal lieur akibatna manehna teu bisa usaha neangan keur dahareun adina oge keur manehna. Ndam gogah kasep kasiang. Suci lalaunan ngaguyahkeun awak kadina. Teu lila oge nya budak teh beunta katempo beungeutna meuni pias jeung bareueus hurut ceurik basa peuting tadi teh. Teteh tos damang teh. Ramdan mencerong ka lanceukna bangun anu karunyaeun naker. Manehna ngarasa boga dosa keur basa kamari teu bisa mangmelikeun obat keur anu jadi lanceukna. Atos jang mung teteh teh ayeuna mah moal tiasa barang siar teu kiat mapahna oge. Mudah-mudahan we urang teh cing kiat dugi ka magrib. Suci nyeritana bari carinakna katena bingung jeung sedih karunyaeun ka adina. Piraku poe ayeuna kudu teu manggih dahar deui mah. Tapi nya kumaha deui atuh. Ngeos teteh mah bobo we ndam bade mulung ka pasar tasok aya tulangeun sareng buahan anu marurag di pasar mah. Ramdan geus gilig hatina rek satekah polah neangan dahareun keur anu jadi lanceukna. Ih ulah ndam teteh mah moal ngijinan ndam kedah pupulung sesoranganan mah. Komo ka pasar bisa anu nyarekan teteh teu ridho upami endam dicarekan ku batur. Suci nyaram ka dina da hariwangeun ku kituna mah. Ramdan teh da budak keneh sok sieun kumaha onam kitu pikirna Suci teh. Atuh upami cicing wae mah kumaha teteh moal tuang panginten wios dat moal lami teteh. Ramdan maksa ka lanceukna. Saketapan mah Suci teh ngadon ngahulang ari diijinan adina indit asa teu tega
Ari carek teh heueuh deui manehna katut teh dina oge da perlu mangge besi beuteung. Nyerelekna waktu memang teu karasa kapoena lebaran teh ukur saminggu deui. Jalma-jalma anu aya di lembur suci geus ampir kabeh ubiag perolah nyarieun kadahareun jeung baralanja pakean pikeun nyarayakeun ngabagayakeun poe lebaran anu diaranti-anti tibeh jauhna keneh. Wanci liwat magrib harita teh di jalan desa anu berasna ka lembur ketempo aya saurang budak lalaki keur leumpang dina leungeun katuhuna ngajingjing keresek. Leumpangna gagancangan da geus poek harita di jalan teh. Hawar-hawar ti jolo lembur anu kaliwatan kadenge sora barudak recet keur alulin bari jarajan sanggeus beruka puasa. Kira wanci memeh Isa eta budak anu tayalian ti Ramdan geus nepi ka hareupeun imahna. Pasampak teh Suci keur diuk tina Beng Barung barang nempo adina datang Suci meuni curinghak kureja tina diukna. Ndam teteh meuni hariwang hoyak kieu nembejol Cek Suci bari muru ka adina anu karek datang. Terus Suci mangku adina dibawa ke imah bari diciuman budak teh bakat kuna langsa anu akhirna Suci teh kalah ceurik dewasa nempo adina nu jiga kitu. Tekeda nangis teteh. Ieu endam nyandak tuangeun sareng obat teh kanggo teteh. Endam ada teruna naon? Cek Ramdan bari ngusapan cipanon lanceukna anu ngalembere masuhan pipina. Ngadenge adina nyarita kitu teh Suci kalah beuki sedih anu akhirna mah pok we nyarita. di mana ndam kenging tuangan teh kasep. Pamasihan tadi di pasar endam ngebantosan jualan daganganana. Sok atuh terehna gerak mam heula tembar Ramdan nyah pisan kada jadi lancik teh. Atuh geus kitu mah terus we Suci jeung Ramdan teh baru ke puasa nuang dahareun meunang mawa Ramdan teh. Alhamdulillah hanajan teu manggesang oge maraneh hanana bisa ngasian beuteung anu matak jag-jagan awak. Suci anu karek menting tinu garingna teu lila oge ngong kadenge sora azan Isya atuh teu reda deui tuluy Suci jeung Ramdan arindiet muru ka masjid rek salat tarawih. Sabada bubar tarawih harita mah di jero masjid teh make jeung aya tumpeng segala anu saterusna eta tumpeng teh dibagikeun ka sakabeh anu tarawih. Pon kitu deui Suci jeung Ramdan oge kabagean.